nasbiru hayatul ruh bil ilmi hayatul ilmi bil amal hayatul amal bil ikhlas. Tah araranjeun lingih di patempatan oge hadir geulis sing ikhlas buyos kada hareudang saeutik mah da biasana mah yakin lamun di bumi mah tarang-tarang berhubung pak kaciri nu teu biasa mau berhubung mah dipaksakeun nyengsol bener-bener jadi ulang dome kan kumaha jadi kanyawa tara biasa pakai berhubung nya kumaha antep gitu kan. Nah itu salah sawiosna betul ngasih ikhlas karena ikhlas adalah sesuatu hal yang bermanfaat dalam ibadah kita betul. Ikhlas hayatul nasbiru hayatul ruh bil ilmi hayatul ilmi bil amal hayatul amal bil ikhlas. Jadi nu kahiji naon cenah sejak milari karidoan Allah. Nu kadua kurang pedar deui kade pilih hilap ngariung dia patepatan teh nu kahiji ibtidoa mardotillah sejak milari karidoan Allah. Tapi kade bager keridoan Allah tergantung pada keridoan orang tua. Ridallahi biridal walidain wa suhtullahi bisuhtil walidain. Kudunya mah kakolot urang ayeuna di dieu milari keridoan Allah uih ka bumi teh penta hidupna nu janten ibu rama nyeng penta hampurana bapa abdi mah ibu tos pupus bapa tos pupus kumaha cara babaktina urang kanu jadi kolot ayat 3 nu kahiji ahadahu bis sholatil hadiyah nu kahiji laksanakeun salat hadiah nu kadua bil hadiah nu katilu bis sedekah nalika sepunna geus maot urang arek sedekah coba di atas namakan anu jadi kolot urang ieu urang sedekah jam muludan 5.000 ieu mah wabil khusus kanggo almarhum bapak urang bin bapak anu ieu mah kanggo indung urang anu binti anu kitu nya panurang kudunya lagi naon jasana orang tua sebegitu besarnya. Hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwamu dari kasih dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ayah lindungna nu tos pupus ayah subhanallah mudah-mudahan Allahumma firlaha warhamha wa'afina wa'afanha ridho ilahi karena ridho Allah murka ilahi karena murkanya ya, bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu bukanlah gunung tempat kau meminta bukanlah hutan tempat kau menghibah bukan pula dukun tempat kau menghibah bukan kuburan tempat memohon doa tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari kasih sayang ibu. Subhanallah jangan kali punya lainnya
Kaya nama budak sopan bukan? Budak sopan sopanan keneh kakak bokokna daripada kailung bapak. Sopan keneh abebebna dibanding jeung kailung bapak. Salah satu contoh, dangukeun. Salah satu contoh, aya budak keur diuk dina tangga di ditu. Bukan di mana eta mah. Eta sopan nanti kakak bokokna mah make kudu di cadel-cadel. Lamun ngawe oge atuh, lamun ngawe met malem abdan Assalamualaikum, Bapak cager kurang minta duit. Ada kakak pokoknya mah met malem abdan di pagi di karang. Tadi ningali budak dirinya paduduaan diuk dirinya keur diuk paduaan. Beres barudak tarawih, nya aya janjian beunang ketemuan dengan tes antariksa. Diuk dirinya tah tapi diintip didedengikeun keur diuk kepaduaan. Pan meureun maklum di gunung di dieu heuh. Kamu meureun tah eta teh naon? Anu sok bau kitu teh naon teh? Di ditu lahar meureun naon? Bumerang naon? Aman. Warirang teh loba eta teh. Hiji mah wirang. Yang lobahan warirang. Bener. Eta mah keur diuk dirinya eta si lalaki ngomong teh di sebeleun kadenge ge. Dengekeun. Nya lain kudu diturutan tapi diamakeun beda jeung kakolot. Ceuk eta lalaki. Neng. Sieun euy salah neng mah. Daripada janjian didinya merenya salami-lami janjian didinya maraneh-maraneh ngabahas itu akhirnya si awewe ngaku daripada lah udah ada si nanti aku cek eta awewe kumaha cek eta istri lalu kan itu jawaban awewe ya pokoknya sumuhun aa saeutik gitu atau kata si lalaki langsung emosi meureun muncul gitu nya ceuk lalaki langsung bari nangtung atuh naik saeutik dari loba mah
akhirnya ya Allah ya Rabbana nya ajak si istri teh ari peken si lalaki teh langsung ya tah lalaki anu sok pura-pura baik teh padahal emosian ternyata eta pada anu sok kacirilah berlebihan mah gitu nya kaciri akhirnya eta lah ulang mereka menang sama para awake tidak terjadi komunikasi antara awake jeung tadi teh lalaki si lalaki mulai berbicara kembali terhadap si wanita tersebut cari lalaki ya cek lalaki dan tapi tobatnya tapi tobat aku mah aku nanti dia tapi tobat naon roti coklat roti coklat kita ngomong roti tobat subhanallah cek si nenek teh langsung serta lagi ini ke warung anu sebelah pintu abdi ge asal mah teu nyaho naon roti tobat teh ditutupkeun ka si lalaki padahal mah meuli roti coklat anu 2.000-an dua siji dipasikeun ka eta istri neng ini roti tobatnya atur nuhun apa ningan teu lila teh naon arek kuih duaan teh meureun geus tiup lila meureunnya sawewe teh labuh ya pan di dieu teh tara gede bulu begitu ecek lalakina udah teh naon udah kuih yuk kayak koton padahal kuih naik mall kalau kamu mujang-mujang bener teh aya budak antariksa ke mata sapatu hidungna sasapu itu beleduk teh itu hidungna deket irung budak antariksa ke mata sapatu cing kira-kira kumaha ngomongna ka kolot eta emak medung eta emak medung heupeun aing mana rata menurut aing teh betul tidak yang indungna teh nyerieur hate jeung indungna kumaha lah sate ujang teh lumayan atuh eta teh jang naon heuh jang sarapan siang jadi isuk-isuk budak teh beres sarapan itu betul padahal itu anu ngandung nya ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu tidak tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi mengandung lagi melahirkan lagi sabaraha berarti anu konsentrasi berarti bisa ngajawab dia nyanyi sabaraha anakna coba teknologinya sabaraha 5 sekarang berarti sadayana ge salah sabaraha nu bener 4 kan anu ngalahirkeun terakhir mah kembar oh mandong teh indung urang teh jasana luar biasa kunaon make 3 tingkat dibanding ayah kau melahirkan kau mengandung kau melahirkan eta indung urang teh bener sagede naon rek sareng teh hese sarena anak asa eungap sarenya mikir asa coplok sarena kubandi musruk pernah ke indung urang sareng bangsa rek ingin ka pasar eta kandungan ditunda heula atau apa ka pasar ge digel
nyata karunya. Iya kan. Ya, mendak bapak urang oge nyanyina beda gini. Kapung kurma bapak urang ka indung urang nyanyina kumaha. Mun dirok denok, mun disanggul ayu, mun disinjak lenggam, mun kumaha nyanyi na mun diherok betekok dan kepantes aku